Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Hamim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Diturunkeuna ieu kitab teh ti Allah, nu maha gagah, nu maha wijaksana. Ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Kami henteu ngayugakeun langit jeung bumi katut saniskara anu aya di antarana angin kalawan hak jeung kalawan mangsa anu pinasti, sedengkeun jalma-jalma anu kalupur ngabalieur dina saniskara anu diwahyukeun ka maranehna. Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum shirkun fis samawati ituni bikitabin min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Pok caritakeun naha arandika kungsi nitenan saniskara anu ku arandika di aribadahan salian ti Allah cing tembongkeun ka kaula naon anu geus diugakeun ku maranehna tina bumi teh, atawa naha aya hak sarekat maranehna dina hal ngayugakeun langit cing tembongkeun ka kaula kitab samemeh ieu Quran. Boh pangaweruh tapak lacak nabi upama nya mah arandika jalma-jalma anu balenar. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Jeung saha anu leuwih sasar batan jalma anu ibadah kanu salian ti Allah saniskara anu henteu bisa ngaijabah ka manehna nepi ka poe kiamat, malah anu henteu mirosea kana pamenta maranehna. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Jeung upama manusia dikumpulkeun jadi weh eta berhala-berhala teh nu ngamusuhan ka manehna, jeung eta berhala-berhala teh nolak kana ibadah maranehna. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Jeung upama ka maranehna teh dibacakeun ayat-ayat kami anu tetela, pok jalma-jalma anu kalupur kana hak nalika eta hak datang ka maranehna teh nyarita ieu mah sihir anu tetela pisan. Am yaquluna iftarah قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. Atawa malahan maranehna nyerbut jijieun pok caritakeun upama kaula anu nyieun-nyieun tan wande arandika moal bisa ngahalangan ka kaula saeutik oge dina siksaan Allah. Anjeuna leuwih uninga kana saniskara anu kumaraneh dibarohongkeun perkara anjeuna, cukup anjeuna anu jadi saksi antara kaula jeung arandika, jeung anjeuna anu maha jembar panghampura nu maha asih. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Pok
Pok caritakeun kaula teh lain munggaran ti antara para rasul jeung kaula henteu nyaho naon anu bakal karandapan ku kaula jeung ku Arandika. Kaula henteu nurut kana naon-naon salain ti kana saniskara anu diwahyukeun ka kaula jeung taya lian kaula teh angin tukang ngawahyukeun anu tetela. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani Israil ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qawmal zalimin. Pok caritakeun naha Arandika geus nitenan upama ieu Quran ti Allah sarta Arandika kalupur kana eta Quran padahal jalma anu ngaku ti Bani Israil kungsi ngaku kana anu saperti ieu Quran tuluy maranehna iman. Ari Arandika beta kabur saestuna Allah henteu maparin pituduh ka kaum anu darolim. Faqala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayhi wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadha ifkun qadim. Jeung pok jama-jama anu kalupur teh nyarita kanu ariman upama memang eta Quran teh hade tan wande maranehna henteu miheulaan kaula sarta iman kadinya jeung nalika maranehna henteu meunang pituduh ku eta Quran pok maranehna nyarita ieu mah kabohongan anu geus lawas. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin. Jeung samemehna nya kitab Musa nu jadi imam jeung rahmat jeung ieu teh kitab anu ngabenerkeun ku basa Arab bikeun ngawawadianan jalma-jalma anu darolim jeung pangbubungah keur anu ngalampahkeun kahadean. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Saestuna jalma-jalma anu nyarita pangeran kaula sararea teh Allah tuluy maranehna istiqomah nya taya kasieun pikeun maranehna jeung maranehna moal nalangsa. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Maranehna teh ahli sawarga sarta maranehna bakal tetep langgeng di dinya minangka ganjaran pikeun saniskara anu kungsi dilampahkeun ku maranehna. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Jeung kami geus nimbalan manusia supaya hade lampah ka indung bapana. Indung geus ngakandung manehna kalawan ripuh jeung geus ngalahirkeun manehna kalawan hese beleke jeung ngakandung nepi ka disapihna teh 30 bulan. Pok manehna nyarita mugi Gusti maparin ilham ka abdi supados abdi tiasa muji syukur
kana nikmat Gusti anu ku Gusti parantos dikurniakeun ka abdi sareng kapun biang miwah pun bapa sareng supados abdi tiasa ngalampahkeun amal soleh anu ku Gusti dipirido sareng mugi Gusti maparing kamaslahatan ka abdi di anak incu abdi sayaktosna abdi tobat ka Gusti sareng sayaktosna abdi diantawis muslimin. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Maranehna teh nyaeta jalma-jalma anu ti maranehna ku kami ditampi saniskara amal hade anu ku maranehna geus dilampahkeun sarta kami ngabebaskeun kasalahan-kasalahana maranehna kaasup ahli sawarga minangka janji anu bener anu kungsi dijanjikeun ka maranehna. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. Jeung ari jalma anu nyarita ka indung bapana, maraneh mah naha maraneh teh ngawawadianan kaula ku bakal dihudangkeun padahal jalma-jalma anu samemeh kaula geus parae sarta indung bapana menta tulung ka Allah. Cilaka maneh sing iman saestuna janji Allah teh hak tapi manehna nempas tayalian ieu mah ngan ukur dongeng-dongeng zaman baheula. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس innahum kanu khasirin. Maranehna teh nyaeta jalma-jalma anu geus pasti tumiba putusan siksa ka maranehna babarengan jeung umat-umat anu geus ti heula samemeh maranehna ti bangsaning jin jeung manusa saestuna maranehna teh salawasna rarugi. Walikullin darajatun mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Jeung pikeun saban-saban jalma nurutkeun martabatna masing-masing dina saniskara anu diaramalkeun lantaran Allah bakal nyampurnakeun ganjaran kana amal-amal maranehna jeung maranehna moal dikaniaya. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Jeung sing inget poean jalma-jalma anu kalupur dijagragkeun ka neraka diucapkeun maraneh geus ngaleungitkeun kahadean maraneh dina kahirupan di dunia sarta maraneh geus suka senang ku eta kahadean nya dina poe ieu maraneh bakal dibalas ku siksaan nu hina alatan salawasna maraneh takabur di bumi kalawan hanteu hak jeung lantaran maraneh salawasna parase. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Jeung sing inget dulurna Ad nyaeta Hud nalika manehna ngawawadian kaumna di pasir-pasir keusik
padahal saestuna geus liwat sababaraha urang nu ngawawadian samemehna jeung saenggeusna yen Arandika ulah pisan aribadah salian ti ka Allah saestuna kaula hariwang boh bisi tumiba ka Arandika siksaan poe agung. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Pok maranehna nyarita naha Andika datang ka kaula sararea teh pikeun ngabalieurkeun kaula sararea ti pangeran-pangeran kaula sararea cinggera datangkeun ka kaula sararea saniskara anu diwawadikeun ku Andika ka kaula sararea teh upama nya mah Andika di antara jalma-jalma anu bener. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. Manehna Hud nyarita saestuna pangaweruh perkara eta mah di Allah jeung kaula mang nepikeun ka Arandika saniskara anu diutuskeun ka kaula tapi kasampaku kaula Arandika teh kaum anu barodo. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Ya barang manehna nenjo nu diwahyukeun teh lir mega nu nampe kalengkob-lengkob maranehna pok maranehna nyarita ieu mah mega nu bakal nurunkeun hujan ka urang lain malahnya ieu nu kumaraneh dipenta sangkan buru-buru tumiba teh nyaeta angin nu ngandung siksaan nu kacida nyarina. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. Anu ngabinasakeun sagala rupa kalawan timbalan pangeran nepi ka jadi weh maranehna hanteu katembong salian di tempat padumukana tah kitu kami ngabales kaum anu daroraka teh. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Jeung saestuna kami geus merenahkeun maranehna dina tempat anu kami henteu merenahkeun maraneh di dinya jeung kami geus ngadamel keur maranehna pangdenge jeung panenjo katut hate tapi henteu aya gunana pikeun maranehna pangdengena hanteu aya gunana panenjona hanteu aya gunana hatena saeutik oge lantaran maranehna mungkir kana ayat-ayat Allah duluy saniskara anu kumaranehna kungsi digareuhkeun teh dumiba ka maranehna. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. Jeung saestuna kami geus ngancurkeun nagri-nagri sabudeureun maraneh jeung kami geus ngajadikeun ayat-ayat sababaraha kali supaya maranehna mulang ka Allah. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Nya nah geuning teu narulungan ka maranehna
pangeran-pangeran nu salian ti Allah anu dijieun-jieun ku maranehna anu bisa ngadegedkeun maranehna ka Allah teh malah barhala-barhala teh ngariles ti maranehna lantaran anu karitu teh kabohongan maranehna jeung saniskara anu salawasna dijieun-jieun ku maranehna hungkul. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم أنصتوا. Jeung sing ingat nalika kami nampeukeun ka maranehna sarombongan jin anu ngadarengekeun Quran nya barang maranehna hadir teh pok maranehna nyarita regepkeun jeung nalika geus parele jung maranehna arindit ka kaumna bari ngawawadian. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Maranehna nyarita yeuh kaum kaula saestuna kaula sararea ngadengekeun kitab Quran anu diturunkeun sabada kitab Musa anu ngabenerkeun kitab nu saheulaeunana anu mere pituduh kana hak jeung kana jalan anu lempeng. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Yeuh kaum kaula geura tarima pangajak ka Allah sarta geura ariman ka anjeunna tan wande anjeunna ngahapunten arandika tina dosa-dosa arandika jeung anjeunna nyalametkeun arandika tina siksaan nu kacida nyerina. Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Jeung sing saha anu hanteu narima pangajak ti Allah nya manehna moal bisa luput di bumi jeung hanteu aya pamimpin-pamimpin manehna salian di anjeunna maranehna teh aya dina kasasaran nu tetela. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiya al-mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir. Jeung naha maranehna hanteu nitenan yen Allah anu ngayugakeun langit katut bumi jeung hanteu ripuheun ku ngayugakeunana nu kawasa ngahirukeun jalma-jalma nu geus paraeh malah saestuna anjeunna maha kawasa kana sagala perkara. Wa yauma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari alaysa hadha bil haqq قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Jeung sing inget nalika jalma-jalma anu kalupur dijagragkeun ka neraka sarta diucapkeun naha lain bener ieu teh maranehna ngawalon leres demi pangeran abdi sadaya pokna deui ku kituna pek gerasakeun siksaan alatan maraneh salawasna kalupur teh. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min naharin balagh fahal yuhlaku illa alqaumul fasiqun. Nya masing sabar wae maneh teh saperti sabarna ahli-ahli nu tarabah teh di antara para rasul
jeung poma maneh ulah menta buru-buru tumibas siksaan ka maranehna. Dina poean maranehna narenjo saniskara anu diwawadikeun ka maranehna, pangrasana teh lir anu teu kungsi matuh di dunya anging sakedet netra tina sapoe ieu teh wawaran nya lain henteu dibinasakeun salian ti jalma-jalma anu parasek mah